Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Najwa Salah Azizat di kelas 10 MIPA genep. Dina danget ieu abdi bakal nyaritakeun hiji dongeng basa Sunda sasakala situ bagendit. Baheula aya hiji randa beunghar nu katelah Nyi Endit. Ngaran sajatina mah Nyi Bagendit. Manehna teh kacida pisan kumpetna. Estuning lain babasan eta mah hirup nyerangan teh. Nyi Endit teh emang jalma nunggul pinang. Geus teu kadang warga, hirup teh sunung gelis. Ari beungharna mah tetela. Beh kebonna, beh sawahna. Imahna ge panggedena di salember eta mah. Kacaturkeun basa usum panen, di sawah Nyi Endit rea nu gacong. Ari sareng sedijieun jeung sanggeus parena dikalitkeun, sakumaha tali paranti, Nyi Endit nyieun sedekah ngondang lebe jeung sawatara tatanggana. Popolahna sanis karaku sorangan, teu aya nu ngabantuan. Nyi Endit tuluy ngondang ngariung tumpeng. Atuh nu ngariung teh nepi ka aya ratusna, tapi sadia tumpeng nama teu sabaraha. Nepi ngan sakoteap, geus beres bari tingkah retep keneh. Keur meujeuhna bala kecrakan, solongkrong aya aki-aki bongkok nu nyampeurkeun. Pok aki-aki waleh. Yen teu kawawa ku lapar, sugan aya sih piwelas. Ari kitu teh, Nyi Endit beuk nyarekan, nyeklek-nyekleukeun, pajarkeun teu aya kaera. Teu ngahutang gawe menta bagean. Tungtungna nepi ka pundung, aki-aki dititah nyingkah. Cindeukna mah geus lain picaritaeun. Aki-aki Endit bari jumarik ceuk bangun tenangan. Memeh Endit manehna ngomong kieu. Sagala ge boh kanu hade, boh kanu goreng, moal taya wawalesna. Sarengsena nu dalahar, tuluy amit rek baralik. Kakarak ge pating laleos, rugreg ngarandeg, sabab aya nu tinggarero. Caah, cenah. Henteu kanyahoan deui ti mana datangna eta cai. Ngan bae pakarangan Nyi Endit teh geus kakeueum. Atuh kacida ributna jalma-jalma nyalametkeun diri. Nyi Endit ge nya kitu. Niat rek nyingkirkeun cai, tapi barang kaluar ti imahna, cai teh nepi kalir ombak laut tinggal ruling ka palebana. Imahna terus kakeueum meh laput. Nyi Endit angkleng-angklengan, bari satungtung bias mah teu weleh-weleh sasambat minta tulung. Tapi henteu kungsi lila, jebay jempe, si horeng geus dikarelep. Imahna ge geus teu katembong. Sumawana sawahna nu upluk-aplak geus aya di dasar cai. Lembur sakuriling bungking geus robah ngarupa jadi situ. Anu nepi ka ayeuna katelah Situ Bagendit. Sakitu wae caritaan dongeng ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.